Kalaresan beberesna tos beres kantun popoe hungkul tapi wios we engke deui. Ayeuna mah bade meser lapasakeun ke warung sayur. Tah ieu tos euih ti warung sayurnya teman-teman, tadi teh meser bawang ieu teh 2.000. Teh hilap tadi teh tukang dagang meser we suuk sareng buah ka Ngeneng Zahra. Tah ieu meser tongkol 2 bungkusnya teman-teman. Teh hilap surawung sareng aya terong sabungkus sareng jengkol sabungkus. Tah terakhir cabe. Tadi nama euih ti warung bade popoe heula tapi alhamdulillah geuning tos hideung kuaa dipangmoekeun. Jongjon we masak teman-teman abi mah kalaresan pasakana tos beres. Dinten ayeuna abi masak sambal tongkol daun kemangi. Teh hilap aya terong goreng, aya oge goreng jengkol sareng kerupuk toro sabungkus. Tah hayu teman-teman urang tua kalaresan Neng Zahra nama tos dihuapan pangpayuna nya teman-teman. Jantan ayeuna mah kantun abi sareng aa. Tah di dieu oge saura teh cenah lada teuing nya atuh kapan namina ge sambalnya pasti lada. Tos ditawisan deui ku abi oge bade panggorengkeun endog moal. Ah moal cenah tos we ieu. Tuh masyaallah maniros pisan ieu teh teman-temannya sambal tongkol daun kemangi teh seungit ditambihan lalabna aya terong goreng sareng jengkol goreng. Ah atos ieu mah teman-temannya sangu ge seep 2 piring. Tuh tingali teman-temannya abi oge emam deui ieu teh alim eureun. Ah atos teman-teman raos pisan ieu mah. Tos capek barang damel teh kaubaran ari tos emam wareg mah.